sia lamun ngomong na baik-baik kunyo pan aing kita tadi kita kukumaha ka sia naka aing nyebut anjing si goblok sok sia tuh lah mere janji we ka aing isuk colek goblok aduh tahan bang sok sia wani mah babak ka dieu tahan bang sok hayang naon jeung aing gua lagi sia kunyuk sia teh kunyuk teh janji ti kamari nyebut kenek bayar hutang ka aing sok wani mah diadu ka dieu jeung aing bae kebukan ku aing heuh sia ka aing goblok ulah nyebut monyet sia pada naon sia Kela ieu. Dah jeung aing goblok diadu sok Tahan bang. Heuh cicing Kela ieu. Heuh atuh nu ngomong na we nu biasa sia kunyuk ulah ngamuk emosi aing mancing sia sok sia anjing aduh sia teh goblok teh Cicing kela tah tungguan lah. heuh sok datang ka dieu wani mah ngomongna biasa-biasa cek aing ge ulah emosi ka aing heuh sia nu janji bayar ayeuna ka cedok atuh lah Cicing geura bisi ngamuk wadoyo. ngajedog sia teh Tahan emosi bang. ngajedog atuh cek aing teh Tahan emosi tahan bang. heuh sia nu janji paninganan kamari ka aing teh bayar ayeuna goblok Cicing ieu bisi ngamuk. Hayang dikadek. cicing geura lah semuanya Ye. Indi teh lah bisi ngamuk. heuh sok ku aing daguan di dieu sok ku aing kadu bedoge kadu naon jeung aing sok Geus indi tah. Aman. sok ku aing sing kebukan sia kunyuk Tahan bang. Tahan. Bang sianin bang. Aduh. Ya apa? Aja kamer ngijin anu kitu. Soak. Cari aman we mah. Usaan hijieun aing. Ah, kebeneran. Itu kayak mah capek kita parah mas teh. Bagian biasa. Allah. Kumaha ieu teh? Allah duitna ge. Habis 2 minggu. Sabodo satahun ge mau kebayar aing mah. Cik, Tahan sia. balik kali-kali acan. Wah. Edan sugan jama teh. Dah barang. Poe rumah. Karak pisan jama teh abong-abong hawa panas teh. Sentakan, wadoyo. Ajo, serambut api deh. Capek ay, mantau gue lah.